Oh, baca. Ya, terus buru-buru. Jam setengah 12. Mata tadi pakai can lunas sebenarnya. Berenang dah jauh dua logonya ku Umi mah ieu hiji. Jadi Umi teh bari dipasrahkeun asis jeung ieu teh kitu. Tos epeun tuh. Gua enak. Don. Oke we don pulang nas. Akhir. Nya. Ngobrol jeung apa? Nya. Mohon mangga. Jeung aing mau ngobrol, Kang. Ampe kan? Hiji itu pan aya hiji di dia ku. Oh, daftar bade kopi, bade teh. Kopi sok ada berat ya. Ada mah kopi pahit lah. Aduh, kopi pahit. Aya pahit, aya pahit. Kakuncen. Itu tuh aya itu pahit. Aya. Tadi tahu di mana? Apaan tadi di Kadia? Itu di Kadia. Aya itu tak di pahit. Ayo atuh kalau betul. Aya. Di jauh itu di ya. Mau. Baik katakan begitu. Rasa itu. Dia wae atuh kayak. Kita si Jomi orang mah. Kopi teh. Itu Kang Baraya bade kopi. Sahi. Ari nu nungguan dirinya mobil Klesir saha? Klesir Balanya ya balanya. di seberang. Ketemu tos aya tadi oge. Terus aya saha? Aya wae ning dirinya teh. Mana lu kopi kan dirawat. Tetanggi berapa ya jalan Aya. Lain namanya kan dirawat. Naon? Oh, Rona. Kamarnya dia kan namanya. Ya, Klesiran. Mohon. Dan aya jalmian. Enten mobil alit. Hejo. Oh iya. Ya, selama tidak menimbulkan kita capek. Dan jalan ayeuna kamarnya dia bahasa apa naras kabinya. Isi lama pisani. Baker itu aduh ampun. Minyak kopi pahit mana kudu yang ieu kan kalah. Oh, wah, itu atuh. Di dinya biasa Rona eta. Khususon ya. Rawakeun ya si kopi. Tadi mancan aja di atas tadi satu. Tuh atuh mobilna di desa war. Itu mana naon? Pahit 2 minggu. Ya di ditu atas di hari itu mana naon mah. Hah? Jeung kuluk nauk ge nang wae mah. Parman tuh yang bisa mana? Tadi. Tuh kedua langsung kadenge tuh ka ditu ngomong. Punten dikat heula ya. Bagian lehernya aja kan mati.